illallah la 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 illallah la illallah la la ilaha illallah 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 la ilaha. Aya hiji jelema datang ke Imam Sibli. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Syekh, kula minta jampe Syekh. Jampe naon cek Imam Sibli? Jampe usaha, jampe dagang, jampe tani atau jampe nyandung? Lain Syekh. Kula mah datang ke dia minta jampe kumaha carana bisa ngalawan malaikat Malik alaihi salam. Sehingga lamun kula kapanggih jeung malaikat Malik cium tangan bolak-balik ka kula. Cak Imam Sibli Aisyah nyaon teh ka malaikat Malik. Malaikat Malik teh lamun molotot ke alam dunia betus ya dunia. Mun malaikat Malik heuai rungkad langit. Mun buuk malaikat Malik nyoplos ke dunia, ajur alam dunia. Pirakon dek cium tangan ka sia. Pokona kieu seh. Lamun aya jampena kula rek manut, rek nurut ka para ulama, rek percaya ka ulama. Lamun eueuh jampena salilana kula bakal ngamusuhan ulama. Cek Imam Sibli, mang kula geus kebol jadi kiai, geus puluhan tahun jadi kiai, rata-rata nu datang ka dieu minta jampena kumaha carana asup ka surga. Kok ai mamang masa balikna kumaha carana supaya bisa ngelehkeun Imam Malik, malaikat Malik, sedangkan berarti mamang ngayakinkeun bakal asup ka neraka ari kitu mah. Mantakan kula minta jampe hayang bisa ngelehkeun malaikat Malik karena kula asana ka neraka ieu mah. Ai kitu mamang boga dosa naon? Ngabadet. Dosa naon rek lobala. Mabok meureun. Mabok manggis lewat kula mah. Bangsa kos itu mah arak, kukula mah dipake ngopi. Ngopi teh caina make arak kula mah. Ngabunuh meureun mamang tukang ngabunuh. Ih besok ge getihan keneh ieu. Tadi kula kapanggih jeung Ustad Bangkrut kula tusuk bae lah. Tukang zina meureun mamang. Ngajinahan tetangga, ngajihan batur mah geus lewat kula mah teteh sorangan ku kula mah. Waduh, ieu rosa ieu jelema. Maling osok, lain maling maletik garong kula mah. Jeung kula mah tilok ngagarong jelema biasa, polisi, abri, kiai digarong ku kula mah. Tamantakan kula sadar ieu kula ge bakal paeh jeung bakal dikanarakakeun menta jampe kumaha carana bisa ngelehkeun malaikat Malik jabannya. Bingung Imam Sibli ge jampe kos itu mah. Ya memang tah cak Imam Sibli lobakeun baca istighfar astagfirullahaladzim astagfirullah. Hehe mang istighfar mah ieu jampe di hampura dosa. Jelema geus di hampura dosa bakal ka sorga. Asana dosa kula mah lain istighfaraneun. Umur kula teh kuari geus 60 leuwih. Lamun di istighfaran hiji dosa bae hiji dosa ngabunuh asana moal kacukupan. Ieu mah kos gembong kula mah. Aduh. Kodok bae kodoknya.
kodo salat kos itu kodo puasa sugan bae teu ngiparatan dosa lain kodoanan kula mah setiap di masjid ngadengi ajan lumpat karena lamun teu lumpat hayang mencit kanu ajan embung kula mah istighfar embung kodo embung geus kula mah tanggung ka neraka tanggung kan hanya minta jampe kumaha carana bisa naklukkeun malaikat malik punten cek Imam Sibli eta mah eueuh jampena piraku kula kudu ngabunuh kiai deui kunaon gitu mang geus sarua ngomong kieu dibunuh ku kula geus dilak ngomong ringan karena ngehargaan karena tuan teh seorang syekh besar di dia ku kula masih diberi toleransi kula yakin tuan bisa nyaho jampena ulah dirahasiakeun ka kula cek Imam Sibli kieu bae nya lamun endek hees ceri asal rek hees ceri laju engke lamun maot wasiat kuburkeun di sisi kiai tapi mi HP lamun kula ti heula nu maot maneh ulah dikuburkeun di sisi kula jangan kiai lain lah kaditu ka kula geus eta kitu malah cerik doang jampena kiai geus aya embung istighfar embung kodo embung sholawat jeung lain mah asal rek hees cerik cukup sakitu ge jang ngelehkeun Imam Malik malaikat Malik mulailah kunyana digawean asal rek hees hese amati ceriknya cekna asal ngedeng nanggarak hese amati cerik ngekot bawang boborehan kunyana matana ceknya ieu mah lain jerik perih datang deui ka Imam Sibli kumaha sih cenah carana supaya bisa cerik eta kan hese cek Imam Sibli gampang bayangkeun bae anjeun digebugan ku jelema oh gitunya rek hees dibayangkeun ku nyana digebugan ku jelema supaya bisa keluar cai mata tapi setelah dicoba teu bisa sebab asal ngabayangkeun digebugan kula dibayangkeun dilawan asal kula ngabayangkeun digebuk kula ditangkis asal kula ngabayangkeun ditajong kula ngaluncat wah teu bisa ieu mah cara kos kieu mah datang deui ka Imam Sibli gagal seh kula teu bisa ngahayal eta mah cek Imam Sibli bayangkeun bae pamajikan anjeun dicokot ku batur cerik ge oh bener oge ngedeng nyana penting mulai nangkarak ngabayangkeun pamajikanna dicokot ku batur setelah dibayangkeun ternyata teu bisa cerik lantaran begitu pamajikan dicokot kunyana dicegat dilawan nu nyokotna gagal deui bae datang deui ka Imam Sibli tuan kumaha carana kula supaya bisa cerik cek Imam Sibli kieu bae lamun anjeun hayang ngabayangkeun kumaha carana bisa cerik bayangkeun bahwa anjeun teh keur aya dalam suatu kesusahan sakumahan pernah ku anjeun dialaman pernah cenah kula baheula
kasusahan waktu ditinggal maut ku bapak kula. Nah kita bayangkan pasti manjur. Ternyata manjur. Alhamdulillah kuari bisa ceri asal dekes aing mamal maca bismika Allahumma ahya wa amut asal dekes nanya ke pemajikan geus kaluar janji mata aing karak nongtot doang kak kadiekeun terbiasa akhirna maut. Setelah maut sakumaha wasiat Imam Sibli, dikuburkanlah di sisi seorang ulama besar, di sisi kiai. Begitu rek dikuburkan keluarga kiai protes karena di dia mah khusus para masyayikh satu kurang kulampean ini mah ya tukang bobok dibawa ke makam nu lain, ternyata makam nu lain kita setuju, dibaka ke makam nu lain kita setuju, diider makam-makam nu aya di pasar Kemis Cikupa terus belah raja kabeh teu setuju karena nyaho ieu teh lain jelema bener. Akhirna kesepakatan gawehan dikuburkan di sisi laut. Kabeh ngadoakeun mudah-mudahan kuburan rungkat laju diteleg ku laut. Begitu maut ditanya ku malaikat mungkar nakir, man rabuka sahangaran pangeran anjeun, saha pangeran anjeun? Cek malaikat jawab lain ceri, saha pangeran anjeun? Kok ieu ceriknya malaikat mungkar nakir sangat tedaikeun sangat nyaah ka jelema nu cerik di jero kuburan. Cak nakir hajar bae geus, cak mungkar kumaha ngahajarna baturna geus cerik ye, mun kitu mah nya nangis ngalawan ku arek paling dihajar ieu mah geus cerik ti heula. Bebejalah ka Gusti Allah Subhanahu wa taala, Gusti aya hamba Gusti ditanya ku kula man rabbuka saha pangeran anjeun, lain ngajawab Allah, andahan ngajawab ku cai mata ceurik. Kumaha ya Gusti? Cek Gusti Allah lewatkeun pertanyaan eta, teruskeun pertanyaan nu kadua. Diteruskeun pertanyaan nu kadua, wa man nabiyuka, saha nabi anjeun? Lain ngajawab cerik deh bewi mama itu. Terus datang ke babaraha pertanyaan dijawab ku cerik. Masya Allah, tabarakallah-alazim. Akhirnya laporan ke Gusti, Gusti ieu jelema sebenarnya mah jelema doraka ajo tapi cerik bahai asal ditanya cerik bahai. Cek Allah kajen kayak baik kumaha di neraka, siksa kubur lewatkan kumaha neraka, kayak bakal dilipat gandakan siksaan di neraka. Singkat cerita datanglah sesuai ponisna, manehna diponis ka neraka, kapanggih ke jeung malaikat Jabaniyah, malaikat maut. Saha ngaran? Junaid. Junaid mana ya? Kulambe ya. Kunaon ke neraka? Lah, tekudu carita. Siap di neraka ke? Siap. Isa nu nanya,
ya besi hayangnya ieu teh jabaniyah malaikat malik teh ya tugas tukang ngunjulung-ngunjulungkeun jelema ka neraka kunaon sia cerik ieu nu kos kieu di dunia ngaranna cerik nyaho di neraka mah ieu pokona mah kulama cerik cak malakal mah nek cerik deuntek wae asal pokona mah ponis neraka di kana nerakakeun ku aing sanajan si cerik ngagonggowo ku aing di kana nerakakeun asal dicekel dek di abing cerik di bae budak akhirna malaikat maik nyekel nu lain heula pung dibalangkeun beak gilirannya asal dicekel aduh kulantaran asal rek dicekal cerik deui maka dengan terpaksa ku malaikat malik pun dicekal di abing cerik ngagoak-goak adenge saya antara akhirat cerik ngagoak-goak kadengelah ku Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anu cerik ieu kegiraan secepat kilat Kangjeng Nabi datang kadinya keur dipanggul ku malaikat malik dek diasupkeun ka neraka nu pangjerona stop ku Kangjeng Nabi stop dek dibawa mana eta ka neraka dan ketitiangan keneh neraka nu pangjerona turunkeun heula turunkeun mang orang mana kulampean ngaran Yunid aya mamang kunaon aya di dia atuh teu nyaho kula mah pokona titah ka dieu ya ka dieu kula mah laju mamang tadi nu cari kagoak-goak kunaon cari kagoak-goak kula mah sabenerna ka neraka teu sieun anu mantak teu sieun karna geus yakin kula ka neraka ka malaikat malik ge teu sieun anu mantak teu sieun karna kula boga jampe ti hiji kiai gede ngaranna Imam Sibli cek kiai cara ngelehkeun malaikat malik adalah ceri sedangkan kiai pasti ti guruna guruna ti guruna guruna ti guruna guruna ti guruna pasti guruna nang ti Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam andai kata ieu ceri kula teu bisa ngelehkeun imam malaikat malik berarti Nabi Muhammad bohong pokoknya gitu baik kula mah ka malaikat malik teh sieun seeutik teh sieun karena kula geus boga jampe ti Kiai Sibli ngaranna geus teu nyaho mah eta malaikat malik tunggu pokoknya mah aing kitu bae Sibli bohong berarti Nabi Muhammad bohong karena kiai mah tilok ngabohong kitu bae titik aing mah pokoknya samemeh dikanarakakeun hiji hayang ditadatakeun Imam Sibli kadua hayang ditadatakeun mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam oh aing geus diberi jampe ku kiai dikanarakakeun kana bohong kabeh kiai sialan doang lah malaikat malik tunggu itu wel Junaid wujudna nih kencen pensian ngomong alah aing sawan dipanggul ku sia tadi ulah kenceng tain kok anjeun kuari ngomongna lembut sih tadi mau ngomong hadi keras nak getak-getak ku kaula kuari kurang lembut eta Muhammad eta Nabi Muhammad tolol goblok sih Muhammad mana Rasul eta Rasul barangnya bahwa nu diharapkan teh Kangjeng Rasul langsung Junaid cekaleun hampura suganti tukang cendol Kangjeng Nabi mesem ayeuna kieu Kangjeng Nabi gerokeun heula Imam Siblina sadaka dia bener tah henteu dibere jampe ku Imam Sibli
gerakeun Imam Sibli. Betapa kaget Imam Sibli begitu datang kadinya aya Kangjeng Nabi urang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cek Kangjeng Nabi, Sibli kula bener ieu murid anjeun? Lain. Hai. Kula mah pokona embung ka babawa, embung ka ciwit ka padagi. Aing jauh jasa ieu jelema. Masrahkeun ka tuana. Pokona kula mah teu boga murid kitu. Jawara nu geus diharepan ku malaikat Malik nyana boga andel-andelkeun malah Imam Sibli, ternyata Imam Sibli teu ngaku murid. Langsung nyana ngomong deui, ya Allah ya Rabbi, kiai ge sok ngabohong orangana. Kangjeng Nabi maneh bohong Sibli, ai bohong jasa mah henteu. Tapi ya gitulah keayaanana. Henteu, pokokna kuari ingat-ingat maneh pernah boga murid ieu henteu? Henteu tuan, kula mah teu pernah magahan utawi ikut, teu pernah magahan rukun salat ka manehna, teu pernah magahan rukun wudu ka manehna, ngan hanya pernah magahan kumaha cara ngelehkeun malaikat Malik. Kula ge bingung. Akhirnya aku kula diberi jampe asal cerik beges. Kangjeng Nabi eta ge kos itu murid kene sakitu mah. Jawara ngomong murid kan? Iya murid kan? Cek Imam Sibli setengah lah. Akhirnya karena mengakui diaku murid ku seorang ulama, diaku murid ke seorang kiai, malaikat Malik pun mundur teratur. Cek Kangjeng Nabi, wahai malaikat Malik, salila aya kiai ngaku keneh ngamuridna, maka kiai tersebut bakal nyapaatan. Salila aya kiai ngaku keneh kamu hibina, maka kiai tersebut bakal nyapaatan. Wani anjeun nganarakakeun ieu jelema berarti anjeun wani nganarakakeun Imam Sibli, wani ngarakakeun Sibli berarti wani ka aing. Lepaskeun ieu manehna daripada siap berhadapan jeung aing malaikat Malik. Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lepasin dia. Cek eta jelema hore bebas. Cek malaikat Malik, tuan kuari mah ganti cerik jadi seri. Sedangkan wasiat Imam Sibli salila aya Imam malaikat Malik kene cerik terus-terusan kuari seri. Ih mah seri ki bohongan. Bohong. Cek Kangjeng Nabi sia masih laju seri bae, buku can beres sih masalah. Ieu nyaho teh bibir neraka keneh ieu. Akhirna karena keadilan Allah Subhanahu wa taala turunlah malaikat pemutus hukum Muhammad. Ieu tetep jelema teh boga dosa, dosana loba, kudu dikanarakakeun heula karena nyieun pembatalan ti guruna titah cerik andahan cerik. Cak curit kadohong aing cerik. Akhirna ku Gusti Allah sesuai ponisna keadilanana dikanarakakeun heula. Begitu diasupkeun ka neraka cerik deui, maka cai mata nu kaluar tina mata itu bisa meluluhkan api neraka. Itulah hadirin jamaah rahimakumullah hikmah daripada cerik, ternyata orang bisa nyambungkan ke Allah Subhanahu wa taala. Kedua, hikmah jampe ti para kiai, ngaji ti para kiai ternyata bisa nahan orang diasupkeun ka neraka. Tak lain orang kumpul di dieu ngahaulan guru orang sadayana, mudah-mudahan guru orang teh ahli syafaat sehingga bisa nyapatan ka orang sadayana. Hadirin jamaah rahimakumullah, Junaid tersebut
dikuburkan di sisi pantai nu jarakna kurang ti 80 kilo ti Imam Syibli ti Abdul Qadir Jailani ti Syekh Junaid Al-Baghdadi 80 kilo masih keneh bisa nyapaatan. Tah andai kata orang kuari ka Banten aya teh 80 kilo leuwih. Andai kata di radius kampung Kulampean aya kiai besar dalam jangka 80 kilo urang dikubur di Kulampean, insya Allah kasapaatan ku kiai tersebut. Mudah-mudahan kiai-kiai nu aya di kuliling urang, aya kiai macam-macam di urang, nalika urang dimakamkeun, nalika urang dikuburkeun, nu mestina urang menang siksa karena aya makam kiai urang kasapatan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Jeung urang yuk biasakeun di saat endek hees nemah ka Gusti Allah Subhanahu wa taala, Gusti sakujur awak kula pinuh ku dosa, hampurakeun dosa kula, jeung urang belajar teteskeun cai mata urang. Itu adalah ubar anu sangat manjur nalika urang menghadapi siksaan di akhir.